Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Minggon ayeuna hidup masih diajar ngeunaan istilah kejadian alam. Anu mana istilah kejadian alam ieu teh mangrupakeun terusan pengajaran anu minggon sateuacana. Ayeuna ku Ibu baris dipedarkeun istilah-istilah kejadian alam. Ku hidup regetkeun nya. Anu kahiji nyaeta hujan poyan. Naon hujan poyan teh? Hujan poyan nyaeta hujan anu dibarengan ku panas panon poe. Sapertos kumaha? Tah, tinggal ku hidup. Sapertos kieu hujan poyan teh. Istilah anu kadua nyaeta hujan luluwuka. Hujan luluwuka teh nyaeta istilah lain tina hujan lokal. Nyaeta hujan anu lumangsung di hiji daerah, sedangkan di daerah sejen panas. Istilah kejadian alam nu salajengna nyaeta usum ngijih. Naon usum ngijih teh? Usum ngijih nyaeta usum hujan anu terus-terusan. Tah sapertos kieu hujana teu liren-liren nya, unggal dinten hujan. Eta disebutna usum ngijih. Anu salajengna nyaeta dordar gelap. Gelap di dieu maksudna teh sanes sapertos bahasa Indonesia. Pami dina bahasa Indonesia mah gelap teh poe kan, tapi dina bahasa Sunda mah gelap teh petir nya. Nah, dordar gelap nyaeta hujan gede dibarengan ku gelap atawa petir. Tah sapertos kieu nya. Saupami hidup aya hujan dordar gelap sapertos kieu entong sieun, tapi urang kedah ngadoa, kedah zikir, emut ka Gusti Allah. Anu salajengna nyaeta ngecrek. Tah istilah kejadian alam ngecrek teh naon nya? Nyaeta hujan teu pati gede tapi lila. Terus-terusan hujanna teh teu liren-liren. Tah, teras hujan terasnya tapi teu pati ageung. Istilah kejadian alam anu kagenep nyaeta miripis. Miripis teh istilah sejen tina girimis. Pami dina bahasa Indonesia mah gerimis nya, gerimis teh. Anu katujuh nyaeta muruh puy. Nah, naonnya muruh puy teh? Muruh puy nyaeta hujan leutik cigah kabut. Biasana sok di dataran tinggi atawa di pagunungan nya. Anu kadalapan nyaeta praspris nya. Praspris teh nyaeta hujan teu nuluy jiga girimis nu gancang eureun tapi gancang oge hujan. Anu kasalapan nyaeta cukclak. Cukclak teh nyaeta kaayaan di mana rek hujan gede. Istilah kejadian alam nu salajengna nyaeta ngagebret. Ngagebret nyaeta kaayaan hujan gede nu bisa nyababkeun banjir cileuncang. Biasana lumangsungna ieu hujan teh teu lila. Ujug-ujug jol hujanna agung we. Tapi biasana tara lila.
Aya oge istilah kejadian alam nu salajengna nyaeta banjir cilencang. Banjir cilencang teh nyaeta kaayaan banjir akibat hujan gede tapi dina waktu singkat. Cilencang bakal leungit lamun eureun hujan. Lamun kolot baheula mah osok dicarek lamun urang hujanan teh atawa nyoo cai leuncang, cai urut hujan. Naha make jeung urang teh ulah nyoo cai cilencang sabab nimbulkeun panyakit leuleuncangeun. Nu kumaha panyakit leuleuncangeun teh? Panyakit ateul dina suku nya dina ramo-ramo suku tah ateul pisan. Mata lamun aya hujan tong nyoo cai leuncang bisi leuleuncangeun. Istilah kejadian alam anu sejenna nyaeta caah. Caah teh nyaeta banjir lantaran cai walungan nambahan. Tah sapertos kieu. Jadi caah nate tina cai walungan anu nambahan atau jadi pinung nya. Istilah sejenna nyaeta caah dendeng. Caah dendeng teh istilah sejen tina banjir bandang. Tah sapertos kieu nya. Banjir nate sok mawa taneuh gitu cai nate warna nate sapertos kieu coklat pekat gitunya. Tah aya oge istilah kejadian alam teh nyaeta angkeub. Angkeub nyaeta langit mendung nandakeun sakedeung deui dek turun hujan gede. Hawana hareudang nya. Aya oge geuningan nyanyianana hareudang teh kumaha? Pasti hidup mah tiasanya. Istilah kejadian alam nu sejen nyaeta cedeum. Cedeum nyaeta mendung dek turun hujan, tapi hujanna teu gede atawa sedang hujanna teh teu cara angkeub nya. Tah sapertos kieu. Istilah kejadian alam anu sejenna nyaeta bayeungyang. Bayeungyang nyaeta kaayaan di mana hawana karasa hareudang sabab langit mendung teu turun hujan. Tah nya sapertos kieu hareudang, tapi lamun hareudang mah tos nyanyi kumaha? Hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Pasti hidup biasanya. Tah eta kaayaan nu ngaranna bayeungyang. Alhamdulillah pangajaran ngeunaan istilah kejadian-kejadian alam parantos rengse. Hatur nuhun kana perhatosanana. Ibu Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.